Salapan 10 medal orok katinggal indung berang galu akal kop nyokot kasur jeung bantal dirawu ku indung berang ibu rama suka senang tatangga pada daratang rabu pada hoyong terang na putrana nurembe lahir karunya eueuh itu hantenyana mani bijil cahayana mani mancur mani guyur sara lembur silih taros sareng batur hayu urang muji syukur kayang widi putra mugi abadi sing tiasa mawas diri pangasih ti Gusti Allah sifat wenang bral utun gerang malanglang kalam dunya nu caang masih jadi jalma senang sing senang utun ayeuna sing panjang punjung wiswana sing agung tina milikna sing soleh utun manahna utun ka indung berangna dijaga di dama-dama diurusi. Kita gede bae. Mana nak kamera tuh? Mangkos buru. Baca selawat kan. Apa tadi nggak selawat mah? Jadi sekali gitu. Lila. Ngurah dalila tuh. Ngawer gitu dah kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring memuka tutungkusan payunan simkuring menjadi malasi pabutan takat pilih jangan basana sorban gelarkeun merahutkeun kana manahna para saudara atanapi kapan tesanana simkuring sanes ahli sunan Sunda ieu mah sakadar maksakeun etang-etang kaul mendalkeun katinung ati kanu gagungan hajat ngayun ya ngayun mangga sok kumaha ur cicing hari itu nama tuh sekarang ya urwa sok ulah tadi atuh meka jepe atuh kade Bismillah dama wiwitan mugi Gusti ngawidian nyarios pangaturan dadamelana pangeran nu langkung kersa sagala maneh tiasa pepek si dunya rosa anajog jadi manusia sayang widi mantak kadat maha suci nyuk curug lacak tapak tadi asal tina nur ilahi nur cahaya baka manusia wawada rasa ngerasa rumasa kersaning maha kawasa kersaning yang maha agung nur cahaya netes ka indung teu matak ngajadi bingung sanajan betul melandung salapan bulan dikandung di garba indung ngalindung tiheula teu boga luhung sumawana hirup linglung sabulan eukeur ngaherang sakasara cahaya gumilang satu acan rumingpang teu hariwang 2 bulan keur lumegang teu acan keneh kasawang mantosan hoyong ajlang dunya nu bakal kasorang 3 bulan gumulung dilebet kanungan indung teu aya bae panjurung pasrah kanu maha agung saopat bulan ngarupa tapi kekeh tekan rasa tindung ti bapa nu jadi pangeusir rasa 5 bulan nembe usik sakedik demi sakedik raganya wabi birintik ngempel saeutik 6 bulan bade malik kantun ngantos hoyong calik mana bisa katungtik rasa hirup kami milik 7 bulan maju kolot tapi sosat molotot ngeuntar cuka cokot sumawana sosorongot kadalapan bulan ngora kadunya tereh ngumbara jauhkeun rasa sangsara deketkeun rasa gembira salapan 10 medal orok katinggal indung berang galu akal kop nyokot kasur jeung bantal dirawu ku indung berang ibu rama suka senang tatangga pada daratang rabu pada hoyong terang
Wayong terang na putrana nu rembe lahir karunya eueuh itu hantenyana mani bijil cahayana mani mancur mani guyur sara lembur silih taro sareng batur hayu urang muji syukur syukur kayang widi putra mugi abadi sing tiasa mawas diri pangasih ti Gusti Allah sifat wenang bral utun gerang ngalang-lang talam dunya nu caang masih jadi jalma senang sing senang utun ayeuna sing panjang punjung wiswana sing agung tina milikna sing soleh utun manahna utun ka indung berangna dijaga di dama-dama diurus siang bungina ka ibu sareng karama urang mamuji nuhun salamet ayeuna utun katapi Gusti kasuhun ka indung berang dilahun indung berang pepilingan utun ulah kajongjonan dina alam pawenangan regepkeun badan sorangan sok amin ya rabbal Adang belum bobo adang. 2.000. Aduh, itu nesa kandungan. Tuh, hiji deui tuh, permainan mah. Sayu hiji tah. Aki kaok can nyawer.